Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangcicir sareng para pamilon anu kuring dipihormat. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tos ngaparin kasehatan ka urang sadaya, dugi ka urang tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam urang sanjungkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna sarta urang salaku umatna mugia kenging sapaatna di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Asmi Afifah ti kelas 11 IPS 4. Sim kuring minangka panunggu catur teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng para pamilon anu tos kersa hadir dina ieu sawala kanggo medarkeun sareng ngadiskusikeun ngeunaan sakola tatap muka. Supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sasarengan buka acara ieu ku awesan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipihormat. Sateu acan dilajengkeun kanu acara salajengna, sim kuring bade nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Ibu Despanora SPD anu mangrupikeun guru bahasa Inggris di SMA N hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer anu kadua nyaeta Ibu Yeliza Fajria RSPD anu mangrupikeun guru bahasa Sunda di SMA N hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neuleuman ngeunaan jejer anu didiskusikeun ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Despanora SPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Despanora SPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana. Saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan sakola tatap muka. Nurutkeun mantena, sakola tatap muka diayakeun ku sababaraha pertimbangan. Pembelajaran jarak jauh teh aya sababaraha hambatan. Sakola tatap muka ngan diayakeun di zona hejo sareng zona koneng hungkul. Eta oge sareng persetujuan ti gugus tugas masing-masing daerah. Anu salajengna ka Ibu Yeliza Fajriah RSPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fajriah RSPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena sakola tatap muka teh aya kaluwihan sareng kakurangan. Kaluwihanana nyaeta sakola tatap muka teh tiasa leuwih efisien sarta leuwih dipiharti. Kakuranganna nyaeta sakola tatap muka teh henteu tiasa murid ngahiji dina sakelas, kedah dibagi sababaraha jadwal. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawatesan kangge para pamilon anu bade tumaros. Para pamilon anu bade tumaros kedah nyebatkeun namina sareng ngacungkeun pandanganana sarta ulah gogorowokan. Pamilona ngan kanggo tiluan wae. Hatur nuhun ka Sarah anu tos naros anu patarosanana kirang langkung kumaha sistem anyar dina sakola tatap muka. Sumangga ka Ibu Despanora SPD kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu Despanora SPD anu tos ngawaler patarosan ti Sarah anu eusi walerana kirang langkung. Sistem anyar dina sakola tatap muka nyaeta misalna dina saminggon siswa ngan sakali lebet ka sakola. Diajarna ngan 4 jam sarta teu aya jam istirahat. Siswa hiji sareng sejena dipasihan jarak anu jauh. Sarta pihak sakola oge kedah nyadiakeun tempat cuci tangan kanggo siswa. Teu karaos acara ieu teh parantos rengse. Kukituna hayu urang sami-sami tutup acara ieu ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.